pamirsa. Sekilas warta balik nyondong di antawis-antawis aktivitas anjen. Sareng abdi Gabriela Laurencia anu bade mikeun wartos-wartos teraktual serta terpercaya anu urang rangkum dina sakilas warta isuk ieu. Rame diprotes, pamarentah tacan kaasih sinyal batalkeun tapera. Program tabungan padumukan rakyat atau tapera anu mewajibkan sakumna pagawe wajib ngiringna menuai protes di Balarea. Sanaos dugi ayeuna pamarentah tacan masihan sinyal bade ngabolekeun kawijakan kasebat. Kawijakan tapera boga sifat wajib kanggo sakumna pada melumangsung mimiti 2027. Sedangkan udunan eta bade motong 3% ti gaji pagawe. Kawijakan pamotongan gaji para pedamel kanggo program tapera eta oge menuai polemik. Pasalna kawijakan eta dipenten beki nambahan beung berat hirup Balarea di keur lesuna ekonomi negara. Cacak kitu pamarentah kawas lamun tang ngedeungel kadumadar Balarea maranehna malih gencar mensosialisasikeun program anu ngajangjieun kapimilik imah kanggo para pesertana eta. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah negaskan fokus keneh ngalakonan sosialisasi ka pedamel serta pengusaha patali tapera dugi akhir warsih. Kumargi eta manehna tacan nimbang-nimbang panundaan implementasi program kasebat kanggo padamel swasta ti tenggat wanci 2027. Kitu anu abdi laporkeun ayeuna, abdi Gabriela Laurencia undur diri. Hatur nuhun. Wilujeng enjing serta dugi pendek.